Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kewajiban atawa kafarduan anu ka limana nyaeta nu aya dina kandungan kalimat la ilaha illallah nyaeta juhud, hiji tawakal, anu kadua tauhid, anu katilu ridho, anu kaopat juhud. Ya anu kasabariji anu kalima kahiji tawakal, kadua tauhid, katilu sabar, kaopat ridho, anu kalimana nyata juhud. Aya zuhud aya juhud. Aya zuhud mah tapa teresep kana dunya, teresep kana dunya, resepna kana akhirat. Aya juhud mah berjuang, atawa juhud mah ijtihad, hati-hati. Tuh kujim eta mah ieu mah zuhud. Naon ari zuhud? Huwa ari ngaran zuhud eta alla yakuna yen teu aya si jalma bima kana naon bae perkara bi aidin nasi anu aya dina tangan-tangan jelema, anu aya dina pirang-pirang leungeun jelema. Eta awasako leuwih dipiandal minhu ti manehanana teh eta jelema bima kana perkara indallahi anu aya di Gusti Allah. Juhud tinggal rasakeun urang teh nya, urang teh geus boga syahadat, geus ikrar, geus ngucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cenah aing teh boga kewajiban di mana-mana geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh anu genep anu bangsa dohirkeun eta mah ke dipapai hiji-hiji insyaallah. Ya nu bangsa hate aya aing teh geus ya tawakal teh atawa acan, geus bisa tawakal teh atawa acan, geus bener tawakal teh atawa acan, mau tidak mau kudu, mau tidak mau kudu. Ulah kieu da geus kudu tawakal lain. Da lain apalan ieu mah. Lain hafalan lain. Hafalan mah naon ayeuna mun tah karek ngadengena oge geus jemu atuh da geus bosen. Tiba heula tawakal haek rasakeun ku ati. Rasakeun ku teh aing geus bisa atawa acan tawakal teh. Sementara ieu teh kewajiban. Aing lamun teh mah ieu teh aing teh keur diajar tawakal bener teu tawakal aing teh
bener tawakal aing teh da ieu teh kudu da mau teh aya namun teu bakal dipariksa aing maneh kunaon teu tawakal aing mah ganaon kumaha pan kewajiban teh aing teh kudu tawakal teh ada terang Gusti aing maneh naon diapalkeun unggul gitu nah diapalkeun unggul lain apalkeuneun teh pakeun kudu tawakal geus teh masa oke buka deui rarasakeun deui ilmu rasa tawakal mah ilmu rasa lain ilmu omongkeuneun lain ilmu apalkeuneun ilmu rasakeuneun rarasakeun ku urang tuluy lamun aya namun tamasek tapi cenah kudu sumerah diri dina sakabeh urusan kal aing teh geus bisa kitu tafwid teh nyerahkeun sakabeh urusan dipasrahkeun tuh jadi sapenuhna ka Gusti Allah tuluy naik deui kana sabar nu kamari teh aing teh kitu ieu teh da rasakeun teh ayeuna di ieu mah ngeplos deui teh aing geus ngaji mah tiba baregek aing erek hari aing erek sabar teh dek diajar beledug deui gitu jadi ngeplos di aduh masya Allah hesena luar biasa diajar sabar da abdi mah ayeuna tuh da ieu naon teh budak mau nyata ayeuna mun teh pan aya sabar teh nu kitu iya tuh da ayeuna mun teh mah teu boga wae duit pan sabar teh dinu kitu ieu teh da ayeuna mun teh boga salaki ye pika keuleun wae teh pan sabar teh dinu kitu cek urang mah sabar teh dinu pika keuleun gitulah lamun lain dinu pika keuleun lain sabar ngaranna lamun dinu pika geunaheun lain sabar ngaranna aya oge syukur da sabar mah dinu pika keuleun pika pusingeun pika amekeun tak gitu tadi dinya ayeuna mun teh ngagunakeun sabar dinya ngagunakeun sabar apalagi lamun ayeuna mun teh kadang-kadang di lembur mah asapang sabarna kadang-kadang dibawa ke Mekah mah teu mahi sabar bawa ti lembur teh dibawa ke Mekah mah teu mahi dibawa ke Mekah mah anu padahal mah di lembur teh eta teh pang sabarna gitu dibawa ke Mekah mah teu mahi kumaha teu mahi teh aya jelema ayeuna boro ayeuna mun tambah jeung batur atuh make jeung pasea make jeung dogdag make jeung aing-aingan jeung pamajikan anu tara ayeuna mun teu make paket truk ceuk manehanana anu saumur-umur tara paket truk tegasna seuk aya we ngeleh saurang gitu ieu keur amek itu ngeleh pamajikan keur ayeuna mun teu keur ararama karareuheul ieu ayeuna mun teu ngeleh salaki kitu siri ayun gitu di lembur mah begitu ka Mekah nah tapi ka ieu tipe perekat ieu Pak Haji abdi mah rarasaan jeung pamajikan di lembur salila rumah tangga gitu lamun ayeuna pamajikan amak abdi ngelehan mun ayeuna mun teu abdi amak pamajikan di dieu mah Pak Haji kieu di dieu mah kieu di dieu mah kieu eta teu mahi sabar ayeuna mun teu bawa ti lembur make ka Mekah anu pikaluceun mah eta karasa Kang Ajan Agus rakana Kaji Ujang ada eta mah ajengan atuh eta mah da eta mah ajengan atuh ayeuna mun teh janji bener make ka Mekah mah teu mahi
palingan eta tuh kan inu eta teh nah hare-hare jeung teh ieu ka haram teh aya naon ajengan senior ajengan lain eta lain aya namun lain kelas orang Allahu akbar ya pantas Allah subhanahu wa ta'ala ieu nitik beratkeun keur jalma anu rek ibadah haji dinu tilu kahiji dan Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya lain rek lain baca bieu lain ieu mah ulasan sabar kamari bisa buka tapi keur pribadi saja namanya teh faman faradul hajja al hajju asyhurum ma'lumat faman faradul hajja fala fusuqa fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji hiji ulah rafas naon cek urang mah neangan anu pisur seureun anu ngundang-undang kana syahwat wala fusuqa ulah doraka salila ayeuna mun tama ibadah haji wala jidala jeung ulah pasea ulah ayeuna mun tama mendekati anu ngundang-ngundang nyaeta kana birahi kana syahwat ulah ayeuna mun tama doraka ulah pasea tah jidal eta tarajeng nu jauh jeung batur sakamar malah ayeuna mun tama jeung pamajikan pisan ayo urang caritana ayeuna mun tamanya karom kepala ayeuna mun tarombongan gitu ieu Pak teh cing cenah Pak Haji abdi tulungan eta mah bade ka pangresa cenah ayeuna poho ieu abdi ayeuna mun tam asa kieu-kieu teuing pamajikan kitu babari cek urang mah da maneh oge cek pamajikan maneh pasti bakal kitu aing asa kieu-kieu teuing salaki teh bakal kitu kan ente ayeuna ka pamajikan ente aing ieu asa kieu-kieu teuing asa kacidat-cidat teuing ieu pamajikan ieu adat pamajikan tah pamajikan ente ke pasti pasal ngomong kitu ka ente asa kieu-kieu teuing boga salaki eta kumaha da hese ngelehanana atuh hese ngelehanana eta jadi ayeuna mun teh embung ayeuna mun teh ngelehan teh embung ayeuna ngelehan caritana ayeuna mun teh mah eta caritana ayeuna mun teh mah naon eta mah dongeng-dongeng ayeuna mah kada atuh da kumaha da kaalaman di sofa marwah di marwah beres ayeuna mun teu meuceut ayeuna mun tama kayak cinta dek ayeuna mun tama erek kacai heula tungguan di dieu dina gunung ayeuna marwah no ieu tonggohna di dinya wan dia bener eta mah dongeng ayeuna pangasa alburan urang teh dinya eta ayeuna mun teu penting jeung emu ngaku teh deui da mu kumaha ayeuna heupan tadi teh dipesenan ulah ka mamana da bongan eueuh atuh da nyusulan bongan eueuh nyusul eta kumaha aing inget wala jidalah ayo we jadi najan ayeuna mun tama urang teu salah geus masa salah geus kitu najan ayeuna 1000 kali teu salah masa salah geus masalah nak jangan seribu ulah ayeuna ngaran-ngaran ayeuna mun tang otot mah didinya ayeuna mun teh mah anu bedagong disah cicing dia da didinya ayeuna mun teh erek ka dieu tapi eueuh wae bener wala jidala fil haji eta teh ngabutuhkeun kasabaran anu sampurna ngabutuhkeun ayeuna kasabaran anu sampurna ya ku ayeuna teh kalawan pada haji mah
Ayo guys diaji mas etik-etikan aya namun tema di dia minang latihan mana teu parah teuing we sugan mesin teu sampurna ge teu parah teuing we teu parah teuing atuh dati dia teh aya namun tema di asrama keneh teh geus piomongeun teh atuh da ayeuna geus jol-jol atuh piomongeun teh api paseaeun gitu geus aya namun teh jol-jol datang ka ditu rai panas saya namun teh mahawana teh pancek tadi teh nyata habsun nafsi ala masakanil jaja jadi nahan nafsu kana pi amekeun nahan nafsu kanu pi kakeheulun pi kamungeun pi kapusingeun ditahan ayeuna nafsu. Nah, jadi kudu nahan maneh kudu nahan maneh lamun lain tina nanahan maneh tina nahan diri lain sabar gitu tah lamun lain tina nahan diri tina nahan nafsu tapi jelema teh aya nu teh kita ayeuna di nanti enjoy ya tara amal di kitu kieu ge eta mah orang mati rasa ngaranna lain sabar jelema mati rasa orang dingin gitu orang dingin da kudu naon da kudu tipe pereket heula habsun nafsi kudu aing kitu kudu tipe pereket heula aing ayang lain tuan ya lain tuh gitu aya tipe pereket heula tah aya namun teh sabar-sabar teh geus sadata manggarana ge ulasan lelah teuing waktuna atuh. Nah, baru aya namun tanincak ayeuna anu ka-5 nah kewajiban arti teh nyata juhud sok dirogatan tatapa. Aya tatapa teh nyata teu ngajauhan kanu pi dunyaeun. Jadi intina mah lamun ayeuna eueuh akhirat mah nah ayeuna mun teu moal juhud mah kitu. Mung ai pi dunyaeun wungkul mun aya akhiratan mah erek we. Mun aya akhiratan mah erek we. Lah bahasa urang meureun mun piganyaraneun mah erek we gitu. Mun jadi pahala mah erek we. Kumaha cenah lamun usaha ge erek we. Ari piganyaraneun mah ai akhirateun mah tah juhud teh kitu. Jadi udah artinya ayeuna mun teh mengajentul cicing terus ayeuna mun teh nyanyotas we pupurungkutan lain sanunya ayeuna mun teh pupurungkutan ari ayeuna mun teh atina culang cileung kana piduiteun kana hakaneun atuh lain ayeuna mun teh juhud aya atina culang cileung kana kene kitu kana jeung aing mah ayeuna mun teu ieu teh dahar teh aya kitu pi akhirateun aya kitu pi ganyareun aing mun ayeuna mun teh mah ayeuna pi ganyareun pi akhiratan erek we dahar aya moal aya eueuh pi akhiratan moal eta juhud teh kitu. Jadi artina sarengkak saparipola sagurak sagerina saucap-ucapna mun aya pi akhirateun erek dahar mun aya pi akhirateun erek indit mun aya pi akhirateun erek neangan duit mun aya pi akhirateun erek sare gitu juhud jadi pinuh aya mun teu kunaon akhirat mun ayeuna mun teu madahar pi akhirateun nah di dinya teh matak ayeuna mun teu ngabutuhkeun naon ngabutuhkeun niat teh sanu ingat ayeuna kaidahna kamari dina kifayatul adqiya barang wanang lamun ayeuna diniatan akhirat sanu apal sanu apal ayeuna kifayatul adqiya na kamari ya poho deui ya
Jadi barang ayeuna mun anu wenang ngarah jadi ibadah tuh, ngarah jadi ganjaran niatan dahar niatan tuh, ibadah ngarah kuat ngaji ngarah jag salat tuh ngarah ayeuna mun tamah nyenangkeun ayeuna ngarah bedas dek nyenangkeun pamajikan gitu ada sarua eta ge ngaran-ngaran dek nyenangkeun batur kabehanan oge emot teh kawaalan nu nyanu mah euy ngewa lamun ancin barang hakan nu nyanu mah ngewa lamun ancin barang hakan aku mah engke ayeuna mun teh giliran ka ditu mereunna data suaregnya di nu anom cek nu kaloteh data suareg aya kudu naon kabeh kaladangan kabeh dipuaskeun atuh lamun opat turun opat kali daharna ge jadi dak keur nyenangkeun batur keur nyenangkeun pamajikan gitu cek tukang nyanung gitu cek tukang nyanung ningali eta ngaji buhon eta barang tuangna teh jiga ayeuna mun da teu da nyanung ngaji mah teh da kudu bedas aja kudu kaditu ka dieu kaladangan atuh itu kieu mah atuh meureun naon di dieu ayeuna mun teu kaladangan itu lulus segala masalah tah eta niat akhirat teh nu kitu niat ibadah teh nu kitu da sabenerna lamun ku ilmu bari urang ayeuna inget dina nalika bahwa ieu amal anu kieu teh kumaha sangkan meunang ganjaran di akhirat kumaha sangkan jadi ibadah ilmu geus nyampak asupkeun niat eta asupkeun kieu niat eta rek dahar ke rek sare ke rek kawin oge dalin ibadah lain da ibadah teh tina sisi lain tina ayeuna tina kawinna lain tina nikahna da nikah mah mubah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu jadi mungguh madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an eta teh kawin lain sunah lain ibadah jadi ibadah nama anu menang ganjaran ayeuna sunat mah tina sisi lain tina datiah ayeuna kawinna gitu niat nyangan teu haram wungkul teu neraka wungkul ganjaran teu boga kakawin ingat baheula ayeuna mun tawa lila sataun teh mikiran aya kawin teh lain ayeuna mun da puguh lah ayeuna usaha mah teu bisa usaha geus puguh ayeuna eta mah teu kapikiran ngan aing niat ngarah naon ieu kawin gitu sajabit ngalurkeun ayeuna sahwat ieu ayeuna mun teu naon aing gitu niat aing naon gitu niat aing ngarah ayeuna mun teu jadi ganjaran ngarah kieu ngarah kitu gitu juhud teh nyaeta alla yakuna sacara ayeuna mun teu aya si jalma bima kana sakabeh perkara sabab mak teh naon-naon bima kana naon-naon bima kana barang-barang fi aidin nasinu aya dina tangan-tangan manusia apakah harta apakah banda apakah tanaga apakah jabatan apakah wibawa jeung sajabana awsako eta henteu leuwih dipiadel minhu kumanehanana bima minhu tibatan ayeuna mun tamah eta minhu tibatan eta ayeuna mun tamanehanana bima ku perkara ingdal kana perkara kana naon-naon ingdallahi nu aya di muka Allah kayak orang ayeuna mun teh ngarasakeun heula naon ayeuna mun teh aya nuku orang sok diandalkeun nu aya di batur gitu nu aya batur mun batur loba duit
nun batur loba duit. Urang teh sok ayeuna mun tama hayang deket jeung batur nu loba duit teh. Geus deket tuluy ayeuna mun teh meh osok aya ka urang barang berekna jelemaan loba duit teh. Tah dina ati teh jol kieu we kalem aya si eta. Kalem aya si eta. Kemanakeunnya kepercayaan ayeuna keyakinan ayeuna mun tamah ngandalkeun ka Allahna tak kitu jal ayeuna kalem we da aya ayeuna mun teh masih eta. Jadi percaya teh nyaeta gede keneh kanu aya di tangan-tangan jelema. Percaya ati teh. Nah, tak ieu mah juhud mah teu kitu. Henteu ngaleuwihan tina ngandalkeun ati ka Allah Subhanahu wa taala. Mun ngandalkeun ka jelema teh henteu ngaleuwihan tina ngandalkeun percaya ka Allah Subhanahu wa taala dina sakabeh urusan teh, dina sakabeh perkara teh. Geuningan urang ge ayeuna sok ieu aing ka mana. Jadi ati teh henteu ka Allah, henteu gitu. Ka si itu. Si itu mah gitu. Si itu mah ayeuna mun teh pasti. Tapi urang teh nyata loba keneh ngandalkeun kanu aya dina tangan-tangan jelema daripada ati percaya ka saha teh bima indallah. Tibatan ayeuna mun aya di Allah. Tuluy ayeuna mun tamaku urang bisa dirarasakeun ayeuna nya, bisa dirarasakeun ayeuna bisa dirasakeun. Urang mun ayeuna mun teu loba duit, mun ayeuna mun teu loba duit teh asa percaya keneh ayeuna mun teu makana duit. Tibatan ayeuna mun teu percaya kana kabagjaan nu aya di Allah, kasalamatan nu aya di Allah, kabeungaran nu aya di Allah, keagungan aya di Allah. Dicacekel eta yakinna gedena ayeuna mun teu percaya kana duit. Teu percaya urang ayeuna mun teu kitu keneh, ieu teh lain ayeuna bisa, lain ayeuna teu percaya urang kitu keneh. Apa ayeuna mun teu eta dibojong, ayeuna mun teu nyaurkeun pikir-pikir macananya. Heuh eta duit ayeuna mun teh mah kertas ya kertas. Nah da cenah ayeuna mun teh mah ka toko ieu mawa kertas kieu da eta teh kertas kitu. Nyasek ayeuna teu leudeng nya eta kertas. Nah ai mah beureum. Eta muni hate teh senang ya jeung wani we luas eta kertas. Nah nah gitu lamun ayeuna mun akan maeda ya Allah gitu. Itu bisa gitu nya. Teu bisa gitu. Naon ayeuna mun teh sababna kajuhudanana acan sampurna. Kajuhudanana can sampurna. Gede keneh berat keneh percaya. Berat keneh ngandalkeun kanu aya di papada jelema daripada nyaeta ngandalkeun kanu aya di Allah. Da hese kumaha atuh ya teu berat ya teh juhud-juhud gitu. Ketika aya definisina kitu, sok urang ayeuna mun teh ieu mah tong ayeuna mah urusan percaya mah. Ieu kaayaan ati urang kieu antara loba duit jeung teu boga duit, anger kieu urang teu atau aya perbedaan? Ngaruh ke aya. Ararama, radung sing radunat sararumpeng sagala gitu sak kitu teh loba duit bray gitu teh eueuh gitu kumaha Allahu akbar ya nah hese kumaha tuh aja nu teh kumaha tuh da kumaha tuh sementara juhur kumaha alla yakuna teu aya si jalma bima kana barang-barang fi aidin nas nu aya dina tangan-tangan manusia awsa kominhu eta leuwih dipian leuwih percaya bima indallah
nyata daripada nu aya di Allah subhanahu aya Allah beunghar teu regreg urang teh nya. Bener ya kesungut-sungutna bener Allah beunghar. Algoni gitu Allah teh beunghar gitu. Aya namun tama Allah uninga. Bener uninga Allah. Allah ayeuna ningali. Bener ningali. Tuluy Allah bageureun, bener. Karim gitu. Nya ku ieu mah kesungut mah. Nya beunghar, nya ayeuna mun tama barahan Allah teh nya nyaahan. Rahman ayeuna mun tarahim. Bener nya? Nya ningali. Baca ningali teh uninga oge di ayeuna mun tama Allah teh uninga karena kebutuhan kadar kebutuhan nyata urang gitu. Allah teh nada teu regreg eta Allah kitu teh teu regreg gitu. Jal ayeuna mun tama jal ayeuna itu jal si ieu ya ayeuna mun teh barang-barang kana dahareun jal nyantel ka dinya acelna teh kana duit jal pelek ka dinya. Ay Allah ke mana ya? Allah ke mana? Allah matak lamun ulama gelar zahid, gelar ahli tapat lain gelar ayeuna anu hanap-hanap lain. Boga gelar zahid teh lain gelar anu hanap-hanap lain. Juhud teh. Atau aya kitu mah geus ayeuna mun teh medek sapenuhna dek dipolkeun keyakinan percaya ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kana nyaahna Allah kana uningana Allah kana beungharna Allah kana barahanana Allah abdi marek cicing we wa huwa wa laisa ajuhdu wa tarkul halal. Jadi disebutkeun juhud teh lain sama sakali ninggalkeun barang halal cul kana halal atau ayeuna mun teu ngajauhan tina halal teu lain ayeuna mun teu ninggalkeun barang anu halal lain pek wae nu halal ampihan pek wae ayeuna mun teu nu halal dahar pek wae nu halal pake pek wae nu halal cicingan tempatan gitu ngan ulah osok disikohkeun ku urang diandalkeun ku urang dipercayai ku urang jadi sehingga hati urang teh jadi regreg karena aya eta karena boga eta karena aya ieu karena boga ieu gitu. Wa idhaatul mali jeung lain kieu deui di ayeuna mun disebutkeun juhud teh begitu ayeuna mun tam aya duit coe tong ayeuna saja juhudanan aya teh ayeuna mun tadi mah cigah nu nya kitu ayeuna mun teh eta budak juhud malin kitu ke lamun ayeuna duit ayeuna nyokot entong ayeuna mun teh make jeung murang maring urang make jeung ayeuna mun teh kukulutus antap we kitu juhud bae lah mata kita simpen di mana wae halal bae ku sawe da ieu mah lain ai tadi di mana nya nyimpen artos abi ayeuna mun teh hilap deui tadi teh ayeuna mun teh butuh geuningan teh butuh geuning jadi juhud teh ini aing piceun deui karena ayeuna mun sakenega dalin kitu ayeuna mun teh juhud teh ampihan pake ngan ayeuna mun teh mah arahkeun we urang dek sok dipuntangan ayeuna mun teh eta rarap-rarapkeun deh kitu pangna urang ayeuna lebar ngaluarkeun duit teh naon teh nyakalkeun ayeuna oh aing lamun dikaluarkeun ti mana deui gitu padahal ayeuna mun teh mah Allah Subhanahu wa taala nyata tos ayeuna mun teh ngadawuhkeun wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu atau ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu naon wae nu kumaha ayeuna diinfaqkeun dikorbakeun fahuwa yukhlifu Allah ayeuna ngaganti
hese ya teu kabangun ayeuna juhudna mah rupa-rupa deui geus kaluar oge asupkeun deui ayeuna mun teu kaluar oge hese juhud nya hese nyata ari kawajiban anu berhubungan jeung ati mah da leuwih berat daripada kawajiban anu berhubungan jeung dohir. Kawas paharaman ge sarua kitu. Kawas dosa sarua. Dosa paharaman anu hubungan jeung ati teu ieu leuwih berat, leuwih hese ngajaga ngaraksana daripada nyata paharaman anu berhubungan jeung dohir. Alhamdulillah aya namun tadi orang oge jina aya namun tamatara naudzubillah min dalik mabok tara gitu ada sagede we eta maling aya namun tamatara gitu teuing aya gasab mah gitu maling aya namun tamatara mayahan aya namun tamatara ka batur ari eta aya namun tama aya suudon di beberapa geningan ari eta aya namun teu mahasud sirikan ka batur eta mah geningan hese da itu mengajauhan mabok ngajauhan ayeuna maling ngajauhan zina mah nya teu sakara-kara gitu tapi ayeuna mun teu mah aya ngajauhan suudon ngajauhan hasud ngajauhan riya ngajauhan takabur teu paparkat teh ayeuna jengkang deui kao deui paharaman anu hubungan jeung ati eta leuwih berat ngaraksana daripada nyaeta paharaman anu hubungan jeung dohir. Kawas kawajiban anu hubungan jeung ati ya ieu leuwih berat ngalaksanakeunana daripada kewajiban anu hubungan jeung geuning salat mah hoream-hoream oge geuning zakat mah hoream-hoream ge maksakeun gitu jalan we puasa kamu di sabulan jalan we da rupa kewajiban zakat fitrah kaluar aya naon teh mah tuluy aya namun teh ngahaji ya boro-boro aya namun teh mah diwajibkeun teh diwajibkeun oge boga duit mah aya namun teh mah ieu teh naon hayang unggal tahun gitu umroh gitu teu sakara-kara nah ari hubungan jeung ati mah hiji ge hese itulah aya namun teh juhud dina hadis diterangkeun hiji-hiji we hiji ge teu mah waktuna man sarrahu ayyakuna akraman nasi falyattaqillah azza wajal saring jelema anu hayang anu mikresep ka eta jelema ayakuna kana yen aya manehanana akraman nas hayang jadi jelema anu pangmulyana ti saantero manusia falyattaqillah mangkapek kudu takwa eta si jelema Allah ka Gusti Allah azza wajal. Jadi engke ukuran karomah ukuran kemuliaan ukuran keagungan ti Allah subhanahu wa ta'ala anu dibikeun ka hamba-hambana teh nyaeta tergantung kadar katakwaanana kumargi ayeuna mun tamajungjunan mah pangtakwana ti saantero anu takwa. Assalamu alaik Atkol atkia Atkol atkia teh pang takwa na ti saantero jalmi-jalmi hamba-hamba anu tarakwa jungjunan rajana katakwaan Atkol atkia ku sabab aya jadi kadar kemuliaan takwa teh takwa aya anu pangmulyana ti saantero makhluk anu melebihi tina kamulyaan jungjunan sabab jungjunan anu pangtakwana gitu. Jadi ayeuna mun tamati para nabi
para rasul di ka para wali dan teu sadarajat atuh da teh. Walaupun ayeuna mun tama nabi pada nabi, rasul pada rasul dan teu samartabat, teu sakelas. Henteu satarap, henteu kawas ayeuna para sahabat dan teu satarap walaupun nyaeta namina sahabat, gelarna sahabat, para tabiin, para wali pun dan teu satarap, ajengan oge sarua najan ayeuna mun ta 1000 merekna sarua Kiai Haji tuh, tapi ari tarap mah nah henteu sarua ajengan oge tangke ayeuna mun tama mun pang takwana di kalangan ajengan maka pangmulyana ajengan gitu. Mun pang takwana di kalangan para ulama berarti pangmulyana di kalangan ulama. Mun pang takwana di kalangan ustad maka eta pangmulyana. Tinggal ayeuna mun teh geuning urang oge ieu ayeuna kurang kumaha ayeuna mun teh ieu teh da ka masjid cara tinggalin berjamaah tina tara tinggalin tapi geuning teu diameuhan urang teh wah ayeuna kelas nyata maneh teh ayeuna geuningan kitu dan takwa mah moal kitu moal nyebutkeun rasaan takwa moal ya terasaan teh ngaji tara kaliwat ya teh ka masjid ayeuna mun teh tara tinggalin berjamaah unggal we malah ayeuna ditamahan jeung tahajud tapi geuning kieu urang mah ayeuna heuh maneh teh ting-ting lain jelema takwa ada jelema takwa moal kitu gitu tuh aya urang mah ayeuna mun teh terasaan teh asa pang kitu boga ati gitu teh nyata pang belegug lamun ayeuna walaupun dina nyana panggetona walaupun dina nyana pang apikna walaupun dina nyana pang nyahona pang lobana ilmuna ari boga hate kitu mah jadi panggoreng wae ku pangeran gitu ari boga hate kitu tah lamun nya panggetona anu takwa mah nu panggetona teh pang ageungna rumah salalawarana gitu lain tadi begitu rasa panggetona aing ngarasaan teh kurang kumaha ieu ka masjid tara tinggalin ngaji tara tinggalin wiridan oge tara tinggalin puasa sunat tara tinggalin tapi urang mah teu diameuan geuning eueuh eta teh maneh teh lain takwa anu kitu teh ai takwa teh geus pan dicaritakeun di dana saeudinya teu cukup takwa teh ngalakonan ngagugu turut kana parentahan Allah anu secara dohirna wungkul geus dina saeudinya intisalu awamirillah turut ngagugu taat tuhu kana parentahan Gusti Allah takwa teh dohiron wa batinan eueuh nu bieu nu jero hatena acan takwa acan asup ka takwa teh karek getol awak mah dohiron wa batinan wajtinabu nawaihi jeung ari takwa teh nyaeta ngajauhan kana pirang-pirang anu dilarang ku Gusti Allah dohiron wa batinan dan cukup karek ayeuna mun teh mah tara jinah tara mabok tara maling gitu tara ayeuna mun teh mah latur tara ayeuna mun teh mah doraka itu doraka ieu lamun acan ngajauhan kana dosa-dosa hate sampurna weh takwa mah gitu sok sanajan eta teh bener bagian tina takwa dohir bener bagian tina takwa dohir tapi dan sampurna nu atak ayeuna mun tama Allah Subhanahu wa taala ngajamin geus weh jelema ayeuna mun tama anu takwa mah mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja sing ingat bisi urang ayeuna mun teu mangan sakadar gedoa tatapa wungkul
urangan sakadar getol wiridan wungkul, urang sakadar ayeuna mun teu getol jarah wungkul, tapi ayeuna mun teu teu yaj'alahu makhrajat anger ieu teh aya cita-cita teh aya rencana teh dilaksana we. Sing ingat bahwa ayeuna mun teu hartina taqwa eta nu tadi teh ketika geus sampurna takwa dohir jeung batinna aya jaminan nu eta, aya jaminan nu eta. Yaj'al lahu makhrajan. Naon anu dicita-citakeun, naon anu pikahaya makhrajan, dibere we jalan keluar, solusi gitu. Dibere ayeuna mun teu solusi jalan keluar. Kadua dina urusan rezeki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi rezekina teh ayeuna la yahtasib. Rezeki tuh ya itu aya gitu. Aya nu mah boga aya namun tamangan ke di mana-mana aya namun tadi butuhkeun aya we wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Eta teh lolobana nyaeta tuh ditempuh ku cara-cara wiridan. Teu salah kade. Bisi ayeuna nyebutkeun salah, teu salah. Cuman can sampurna. Sehingga nyata henteu ayeuna masuk kana jaminan anu bieu gitu. Karena nyata tidak sempurna atau nyata henteu sampurnana jaminan anu bieu tuh ya ta min hasil yahtasib biasa kudu make ripuh heula gitu. Biasa tah anu takwa mah takwana takwa sempurna teu kitu. Mana ayeuna bahwa ieu dina hadis diuningakeun lamun urang hayang jadi jelema anu termulya teragung kudu takwa, kudu sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Geus eta mah geus maklumnya. Kan aya namun teu geus diterangkeun bahwa kelas kesempurnaan, kelas kemuliaan, kelas keagungan mungguh Allah Subhanahu wa taala mah lain ayeuna mun tama ditingali dina rupa, lain ditingali dina pake, lain ditingali dina dedeg, lain ditingali dina pakulitan, tapi nu ditingali nyata na takwa kajeun jelema kuleuh gitu. Ketika sempurna ketakwaanana akraman nas eta jalma ayeuna mun tama pangmulyaan. Kajeun ayeuna mun teu jelema beunghar nyacaka. Rongkah ayeuna mun tama berat beunghar gitu. Berat beunghar. Buruk di juru, buruk di pantau. Eueuh katakwaana, atak kurang katakwaan henteu tulus akramana orang termulia teu terjadi. Teu beunang eta ayeuna mun teu karaih jadi orang termulia teh kajeun ayeuna dahar isuk teu sore liuk eueuh ragap teu aya ceuk paribasana ari katakwaana sempurna mah akraman nas orang termulia. Jadi sing inget ayeuna mun terek nganilai ayeuna kamuliaan seseorang gitu. Lamun urang erek ayeuna sarua jeung penilaianna Allah ulah ditingali ngan sakadar pakena wungkul. Ulah ditingali ngan sakadar beungharna wungkul. Ulah ditingali ngan sakadar gelarna wungkul. Tingali katakwaanana kasieuna ku pangeran sakumaha. Ayo beuki kumawani maka Allah. Beuki kumawani ninggalkeun kawajiban, beuki kumawani ngarempak paharaman-paharaman Allah, kajeun ngacegir oge ayeuna mun tah mah sorbana. Da teu jadi ayeuna mun tah pangmulyaan jelema. Teu jadi pangmulyaan mungguh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayang jadi jalma anu pangmulyaana takwa ka Allah. Waman sarau ayakuna akwanas jeung sing saning jelema anu hayang jadi jelema anu terkuat. Lamun hayang jadi jelema anu pangkuatna ti saantara manusia fal yatawakkal 'alallah.
mangka kudu tawakal. Jadi orang terkuat lain anu terkuat di lain anu kuat di teungeul, lain nu teuterak ayeuna mun tama ku dia teuterak ku bedog lain. Nu terkuat teh Allah mah saha anu pang tawakalna. Anu pang tawakalna sok bayangkeun ku urang, jelema anu tawakalna. Jelema jangkung badag. Ari ayeuna mun teu kebodog mah boleh jadi lah kebal ayeuna senjata tajam teu kuat ayeuna. Tuluy ayeuna mun teu ditembak oge mungkin. Komo lamun ayeuna mun teu gelut mah geus ayeuna mun teu mah. Tuluy ayeuna mun teu boga duit jelema jangkung badag kabayang. Duh aing pusing ayeuna pamajikan kieu jelema jangkung badag padahal ayeuna di kadek mah teu teurak padahal di teungeul mah tara ayeuna mun tengah jungkal gitu tawakal kumaha katingali lemahna teh ieu jelema keteplek gitu jelema keteplek cek pariwasa ditengkas oge ayeuna ngajungkal gitu kuat ketawakalan ayeuna ka Allah Subhanahu wa ta'ala batur ayeuna mun teh urusan moneter itu ieu wah ayeuna kurang enggak sagala mah kecek padahal ayeuna mun teh naon jelema keteplek aya tadi jangkung badag pusing ayeuna usaha pabrik ayeuna borah ayeuna mun teh manarima langsung keluar kan dagang padahal jelema jangkung badag tara eleh gelut mah gitu malah ayeuna mun tamu dikadek eta ayeuna teu teurak gitu nah aya eueuh tawakal mah jadi lemah jadi sakali deui lamun hayang jadi jelema anu panggoyana teh naon usahakeun eta takwa beresan takwa lamun hayang jadi jelema pangkuatna beresan tawakal urus ayeuna mun tawakal waman sarrau ayyakuna agnanas jeung sing saning jelema anu hayang jadi pangbeungharna ieu mah lamun hayang jadi pangbeungharna jelema fal yakun bima piyadillahi aw saqaminhu bima piyadihi mangka kudu jadi jelema eta kana sakabeh perkara anu aya dina kekuasaan Allah dina tangan kekuasaan Allah eta kudu anu leuwih diandalkeun tibatan nu aya dina tangan urang boga duit ayeuna 10 miliar ayeuna mun teh leungit ceceklan ati ka Allah mangka lain jadi jelema kaya lain jadi jelema beunghar aing pek ayeuna mun teu matara jeka duit sapeser-peser acan dina pesakna teh imahna reyon tuluy ayeuna pakaianna cumpang-camping tuluy barang daharna ukur ayeuna mun teh koreh-koreh cok kitu ketika atina percaya penuh muntang pageuh yakin ayeuna mun ngandalkeun ka Allah itulah orang anu terkaya anu pangbeunghara nu disebut bahasana biarlah tidak kaya harta asalkan kaya hati nu disebutkeun beunghara hate. Jadi beunghar ayeuna mun tama anu sabener-bener nama laisal ginal mal nu disebutkeun beunghar lain ayeuna materi wa innamal ginal qalbi lain nu disebutkeun beunghar teh ukuranana lain mal lain materi tapi anu sesungguhna beunghar nyaeta ginal qalbi beungharna ati hedah itu dai ku beunghar harta mah sok ayeuna mun tingalikeun ayeuna ku urang jelema anu baleunghar tingali
mun ayeuna mun teh mah eta mobil geus balatak teh eta teh masihkeun aing ayeuna mun teh ieu teh can laksana wae hayang nyieun pabrik di anu dia eta geus balatak mobil teh eta geus balatak ayeuna di mana teh eta duitna teh diposetonna teh ayeuna mun teh miliaran aing mana nya ayeuna mun teh nyieun di pabrik di mana ayeuna mun teh nyieun di toko hayo ayeuna mun kagituan aya saur ayeuna mun teh buya mah kieu saur aya buya mah Allah yarham nyaurkeun teh ternyata nu dihareup teh matak manehana ti Cina ti ditu cenah ti Korea aprak-aprakan ke cing cirining pakir cing cirining pakir make jeung ayeuna mun nama jor-jor ka dieu teu cukup reun di ditu mah cing cirining pakir da beunghar mengajar daog cenah jeung aprak-aprakan geus ayeuna memang geus beak ayeuna di Korea beak ayeuna di Cina aprak-aprakan ka Indonesia nyieun pabrik ayeuna di Indonesia cing-ciring ka Korea beunghar mah ayeuna mun teh beunghar ga ayeuna mah aja daog nah teh jadi lain ukuran ai urang dihartikeun beunghar anu hakikat teh eta gitu jadi we sok terpancing bener ayeuna mun teh masih eta beunghar belah katingali ayeuna geuleung mobilna belah katingali ayeuna mun teh cekir imahna belah katingali ayeuna mun teh poronyo ayeuna mun teh persiasana jol ayeuna beunghar we teuing aya hatena mah hiji waktu henteu bari henteu haja bari ngaliwat hati teh geus eueuh nya teu pagi ayeuna mun teh jeung babaturan akrab ayeuna mun teh di Kobong muka ayeuna mun teh material mobil ayeuna mun teh balatak ayeuna dihareup ayeuna mun teh mah barang-barang pepek di toko ya Assalamualaikum Waalaikumsalam kebenaran ya kebenaran kita ayeuna mun teh mana hatena tintalon ayeuna mun teh eta mah ieu mah balik ayeuna mun teh pasantren teh buka Kobong ayeuna teh penasaran bisa-bisa ayeuna mun teh ngabungahkeun guru duh nyata aya teh jal ayeuna ka dieu kana tarang aing ka ente buka duit cenah ayeuna 50 ayeuna sapoe dileuwihan 5 juta nah aing DO ditutup teu boga 50 juta ayeuna DO ditutup kudu ayeuna pisan magrib dekat dieu singko eta teh mobil hese atuh ya ayeuna mun teh mah ieu buka mobil nawarkeun mobilnya dijual ayeuna mun teh 100 juta dijual ayeuna 20 juta bisa we kegituan ieu mah ayeuna mun boga 50 juta cenah ayeuna mun teh isu kan pageto tagih ka dieu tambahan 5 juta eta nyebut asa bejade tarang asa bejade tarang eta ieu mah ngejegir laraan menterek papak ya teu nya teu beunghar teu ayeuna mun teu beunghar ayu beunghar teh ayu makna aslina mah beunghar teh nyaeta cukup gitu ari eta kurang gitu ayu beunghar teh cukup hartina ayeuna beunghar teh lamun ayeuna mun teh jelema ayeuna teh cukup wae berarti lain naon lain beunghar najan katinggalina eta beunghar lamun teh cukup wae lain beunghar teh ada beunghar mah manana teh cukup goniun nyaeta sugih ai sugih teh teu butuh ka batur gitu ai manehanana butuh wae nyata ayeuna teu butuh kanu sajean gitu ai manehna butuh deui ayeuna mun teu leuwih gede butuhna tah kitu jadi ayeuna mun teh jieun rumus ku urang hayang jadi jelema anu pangboyana kudu takwa hayang jadi jelema anu pangkuatna kudu tawakal hayang jadi jelema pangbeungharna kudu kuat kumanalna ati kana sakabeh urusan ulah rek ngandalkeun pedah urang sagala loba sagala aya ulah ngaleuwihan percaya na kanu aya di urang teh
ulah ngalewihan kanu aya di Allah, kanu aya dina kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.